Aduh. Kau tak kuda jadi jantan, jantan tak malu. Kau. Apa kau mereka yang bukan ini? Apa kurang aku gaji sama kau? Ya, memang kurang. Atau aku minta kau marah. Atau aku minta kau marah. Coba kau tengok orang sebelah. Wilujeng wayah lor, abdi ayeuna nuju aya di Villa Haji Sahrudin lor. Di sawah tuh, sawah gagaduhan Haji Sahrudin 18 hektar eta lur tina ngontennya. Tuh, tingali lor tuh. Tah ieu pohon manggu, pohon manggu. Gaduh Haji Sahrudin deh. Ieu pilana tuh anu mewah tah. Tah. Eta lah Haji Sahrudin tuh. Pilana ge mewah. Buset, auzubillah. Semua terserah pada Aduh. aku adanya. Ku mengerti keputusan apapun yang akan kau lakukan. Woi naon? Baik ya. Ah, Nongkrong, bayi tangan is ya. oh ngeunaheun nya adem di dieu mah nya. Puasa doang dia ya. Oh, ieu usum hujan pan ieu mah. Yang jajan. Naon? Yang jajan. Aing jajan kumaha? Yang jajan. Yang mau jajan. Teu boga acis bapak mah. Yang jajan. Ih boga geleutik bapak mah tuh. Tuh, acisna. Endong mal dibere. Hayang jajan. Heeh. Tapi aya bapak dibere acis ku bapak jajan. Tapi bapak hayang nyandung. Teuing tah. Teuing bapak nyandung. Bedakeun ka mamahnya. Oh bener. Oh, hayo. Tadi dibere ku bapaknya. Terus, kabeh. Terus bebeja ka mama bapak nak nyandung gitu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aja kayak Haji Sahrudin. Ini naon yo? Biasa bayi duang dawang di dia ya. Ini naon? Atau nungguan iya sawah bisi ku manuk gitu, parena buahna. Oh terede ieu panennya. Tereh deui, ha. Astaga, ini naon ieu lega amat kekayaan Haji Sahrudin. Lain ngadenge mah ieu nya kaya ieu ka Haji. Nya pinter pantun. Bener ya. Henteu pinter mah ngen aya saeutik mah. Pantuna. Ngen hiji bae heula ieu nya. Coba hayang ngadeng eta pantun. Salawe 25 Terus mobil tanker di tengah sawah. terus Awewe zaman ayeuna hayang make sekengker ngajual sawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cagor. Alhamdulillah ieu cager awak mah. Lain ieu mah he. Pugu datang ka dieu ieu. Ieu ku ari Januari mah. Heeh.
Pamajikan teureun-eureun aku mah. Oh, buat itu bobogan acan kumaha cari tanah. Heh, bobogaan mah heuras ya mah. Ngeun di lolobana ya pan bulan Desember eta kan musim hujan. Kurang ngepak acan mah kurang iya, kurang di hati ya, dua kurang ngetokna. Lain. Ieu kuari loba bulan Januari ya musim reuneuh rareuneuh ya tina musim hujan mah. Mah kenana lah iya bulan di. Kira aku. Kemarin ada Allah. Oh, dulu kumaha na acan isin mama teh. Kudu izin kan di ditu. Ki dulu. Geus sabaraha bulan mareunana? Karak sabulan. Oh, sabulan. Atuh eta nan unggal peuting kakaya kata keur musim hujan kamari Desember. Aku yakin ya pagawean tinggal eta-etana doi. 4 bet terus. Terus ada besok meninggal ni. Oh, abi mah kunaana teh mah ya. Da abi mah eta lah pamajikan kuari pan geus 8 tahun eta anakna henteureuneuh deui eta. Kunaana eta mah? Ah, bobogan acan mah kurang bener. Kunaon dia hayang kuat. Ai heuras mah ieu doang nangen meureun. Kudan pulus. Dirurukan karena bobogaan. Pangheuras eta Heuras. make daun pulus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan salah gak eta mah batang jeung hulu. Bener mah. Eta nama ulah no karanti. Nyinahan ulah pusing-pusing aja nyinan konten Masya Allah. Kang Bayu nyinahan eta jelema he pusingin he nyinan konten dulu. Gular goler dina kasur he teu bogaeun ide konten astaga. Muji ceng muji. Itu banyak muji. Ari teu aya kaperiogean deui mah abah mah bade wih bae ieu nya jasa keneh anu periogi ku abah didatangan ieu nya. Oh mangga bah. Rek balik mah jadi dia gitu diangsan kopi-kopiatan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh ieu nan pohon kitunya. Teu dibere amplop teu dibere nanaon ieu. Aneh nya padahal. Ade. Woi, tungguan. Oi. Naon ya? Tinggalin dia. Amplop. Naon ya? Iya sedekah. Hatur nuhun nya. Ampura. Amplop geus meunang kuari mah. Nek bari ieu bae lah ka warung. Nyaran warung. Oh, kebetulan ieu warung aya. Iya, Bang. Kak, meuli rokok. Rokok naon? Sampurna mil jeung Pandawa. Pandawa. Iya, Sabaraha ini tak? 50. 50. Oke. Iya. Saya ingat buka ibahi pamer tadi itu. Kayak rokok terjadi baik kalanya kuari maja. Iya horenganan mah keperluan saja nih ya. Berapa ya Kak? Ya siap. Goblok doang untuk beli rokok tertulus. Yang dibuka dina selopana. Kamana ya anaknya? Biasana sok aya nu ongkolot ya ka sawah tapi eueuh ya anak kamana bae nya. Ih, dia itu, euy. Yang jajan. Hah? Yang jajan kan pas kamari bapak ngasih bejakeun ka mama. Eta Nah. anak ngandung. Aja tengen ku mama. Paya Oh, yang duit deui. Geus dibejakeun ku ecet ka mama, bapak yang nyandung. Enggak, aju kumaha cenah cek mama. Teuing. Teuing. Asal aya duitna deui. Ah, betul mah wacis bapak Allah. Hayang kudu imah kudu ayang kan bejakeun deui ka mama bohong. Moal. Aya duit mah loba. Nu penting ulah dibejakeun deui ka mama. Nya, Kuari duit nak kudu aya. tapi bikangna geulis ieu mah. Duit nak kudu aya heula. Aya duitna ge engke sagepok di mah aya nya. Heeh, aya. Tapi ieu mah geulis bikangna geulis. Teuing ulah geulis. Hah? Ento goreng ento doang icet hidung. Nya, penting nya. Hah? Ulah selain aku mah. Aku kan can. Lamun boga 2 atau 3 bapak ya. Kumaha boga 3 gitu. Emak icit anu anyar teuing. Jadi kabehna bapak jeung mama icit boga 4 teuing. Nya teuing mah. Henteu minta syarat henteu. Aya Naon syaratna? duit. Duitna kumaha? Ya. Deketkeun leungeunna. Iya naon lu? Kilip. Hei.
Ngan mulungan manggu aing. Koret amat gitu gede-gede eta geus kolot meureun. Manggu aing eta tapi na menta-menta naon. Manggu aing eta. Ulah, Semenang sabaraha? dua doang dua. Sabaraha eta? Dua. Nu dihakan sabaraha? Awah, Nu dihakan? awah. Lamun manggu aing nu ngesediakanan. Tadi dua, saduana. Tadi kan. Ya ya, biarin lo. Tadi mau lain dah. Dilaporkan ke polisi dah. Bisa anu dihakannya. Intan, Nu ada kan kan. intan. Coba. Ayaan yo. Ayaan, kudu dibalikin ya taina. Nya, taina balikan. Oh, bangsat, balikan dia taina nu sediakan. Selamat sore semuanya. Jadi ceritanya guys, ini belajar MC dan kami akan tampil di suatu panggung yang meriah. Jadi saya sekarang lagi latihan sama Kang Bayu. Jadi sebelum nanti kami tenar, jadi kami harus mempersiapkan dulu dari awal-awal seperti ini guys. Jadi Karena biasanya tamunya juga nanti saya akan menjadi MC. Misalkan nanti kalau sudah terkenal, saya MC, Kang Bayu artisnya. Jadi makanya latihan guys. Jadi bintang tamunya kan emis ya tim Ya. perlu diajar. Perlu diajar. selamat sore penonton. Yeah. Jadi ceritanya kan saya kan kucuk naik ke atas panggung gitu kan, namanya MC gitu kan. Jadi begitu saya akan membawakan acara, jadi pembawa acara. Nanti saya akan nyanyi vokal satu buah lagu yang dari Malaysia itu yang Emisek gitu. Jadi saya akan bicara begini nanti di panggung guys. Saya nyanyi lah, coba nyanyi apa? Bisa bela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan satu buah teman yang berjudul Isa. Sholat Isya. Atau itu banyak. Jadi ya persiapan heula menuju sukses gitu. Ya, sekian dulu Lur. Pas. Ada yang bertanya, Bang Pian, bagaimana sih biar pede di depan kamera? Bagaimana sih Bang biar tidak malu di depan kamera? Jadi begini Lor, tipnya kalau kita ingin pede di depan kamera, untuk pertama kali kita jangan menampilkan muka kita. Walaupun ada tuntutan harus wajah yang ditampilkan itu, kita harus. Nah, tipnya begini Lor, jadi kamera di on kan gitu, tutup muka dengan anduk, lalu tampil gitu. Biasa ngomong, coba Assalamualaikum yo. Assalamualaikum, hai guys. Saya lagi duduk. Nah gitu saudara-saudara. Lu lagi apa lo? Lagi apa lo? Mana kamera? Jadi gitu tipnya, kalau kita malu di depan kamera itu kita ambil anduk, kita kerudungin, tutupin ke muka, kita ngomong, halo guys, kembali lagi dengan saya gitu. Gitu aja Lur ya. Sekian, wassalam.